carita nama ieu teh Pina teh diajakan ngabaso ku si salaki. Cenah hayu cenah sayang rek ngilu ngabaso. Otomatis tidak berpikir panjang, pokona mah ujug-ujug diganti baju teh milu we buru-buru dah hayang ngabaso. Ari apek teh cenah ukur ningalikeun salaki we ngabaso teh Pina mah teu meuli baso cenah tingali melongkeun we cenah bati kekerot. Cek si salaki ge kari we hayang ngabaso mangan bayar ku sorangan cenah beuli ku sorangan ye cenah rek ngasaan mah iteu bari rada muru ku sunu cenah bet menta. Hanas geus excited cenah ngilu ka salaki teh sugan teh bakal nya ngabaso apek teh kieu we karinungan nungku salaki. Hayang apal pokona mah teh Pina mah pesen mie ayam we ada moal nempokeun si salaki ngadahar baso jadi teh Pina ge da hayang seubeuh cenah embung melongkeun. Tah pokona mah ieu mah mie ayam favorit nya ngeunah nya legit nya pokona mah mantap pisan ieu mah kot kacikruh rasana teh eueuh duana jamaning murah meriah. Kot kasaabregan kieu pokona mah ieu mah buru-buru we uapkeun cenah panas-panas oge ieu jeung menta sagala cigana mah ngagentian tadi anu didahar ku teh Pina. Mani telik cenah meuni dipenta deui nu tadi geus didahar ku teh Pina teh kalah dipenta deui. Teu hayang nyaho pokona mah ieu mah kudu beak we ku sorangan ulah aya nu menta deui manehna oge teu mere deui ukur mere baso hiji.